Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka eukeur mah sangu panas, gejos oncom panas sarta lada. Ditimpah deui ku sambelada anu lain lumayan segala panas. Jaba ti leho monyet teh. Kesang oge mani ngagarajag barijil sabulu-bulu. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu mun basa inditna ukur tiluan dina baralikna deui mah jadi nambahan. Mang Dekong jeung Kiparta ngahaja marilu ka Pakidulan. Kiparta mah maksudna ngan sakadar rek nganteurkeun jajab anu jadi bapak. Ongko hayang nepungan nini usi nu jadi indung terena. Malah sabisa-bisa mah rek terus diboyong dibawa pindah ka Garut supaya bisa riung mungpulung jeung nu jadi kolot pepeurieun keur leutik keneh pajauh. Geus kolot mah sageui da hade goreng oge kolot sorangan anu ngora sawajibna ngarasanan nu jadi kolotna. Ari maksud Mang Dekong mah rek terus mimilu ka Gumilar basana teh melang ku incu sejak ngaping ngajaring ti kadeuketan. Komo sanggeus ngadenge bejana yen salilana aya di Miramare. Henteu sepi-sepi tina hiri dengki, teu pegat-pegat tina gawe hianat. Petalakuna jalma-jalma nu salilana ngan ngahahangu nyawa batur. Ngalap untung tina gawe anu sarakah. Ari dibarengan mah sahanteuna manehna tangtu bakal bisa bebela kanu jadi incu nungan hiji-hijina nu dianggapna geus teu asa ka incu kukut. Ongkoh Nya Asmi tahun-tahun ngahiji jeung Kiparta teh teu pisan diparengkeun boga anak. Malah henteu burung-burung acan anu mata kaharti ka nyaahna Mang Dekong teh tamplok ka Gumilar sorangan. Sarwana deui jeung Kiparta katut Nya Asmi teu kalis ku geus kanyahoan yen ayeuna mah Gumilar teh sasat geus balik kanu jadi indung bapana nu asli. Tapi kanyaah kadeudeuhna teu aya sudana. Carek paribasana teu pugur ku usum, teu rungkad ku mangsa, langgeng teu robah-robah. Malah asa beuki nambahan tinu enggeus-enggeus. Bukti dina waktu arinditna deui tinangka pait. Nya esi mah sasat indungna sajati ngan ukur nginghak we gigireun Gumilar. Tapi Nyi Asmi mah manejeng ngarangkulan sagala.
Dekalis kuges halughug jangkung. Gumilar di galentoran dicengcerikan. Ku kitu teh mah kaharti. Mun seug dibandingkeun dina kaheseanana. Rumawatna ka Gumilar teh apan ti umur 2 tahun. Nepi ka kurang leuwih 8 tahun. Papisah teh keur meneran imahna kahuruan tea. Atuh Gumilar dina ngabagi ka nyaahna kanu jadi indung bapana. Mun ditimbang-timbang mah sarua bobotna. Sanajan bener Nyi Asmi jeung Ki Parta teh ngan saukur indung bapa Kukut. Tapi lila-lila mah dina mangsa baheula kaayaan manehna keur budak samemehna dibawa ku mangsal hapi bruy bray narembongan deui kasawang sarta karasa keur waktu aya dina kanyaah jeung kadedeuna Nyi Asmi katut Ki Parta nu masih keneh jelas dan ingetanana. Basa manehna keur leutik rek ditandasa ku babah totol tukang pinring. Apan nu ngabelaan teh indungna kacipta keneh kumaha waktu si babah tikusruk eleh jajaten ku indungna. Manehna bari muntang kana leungeun Nyi Asmi teh teureun-eureun ajarag-ajaragan ngarasa agul boga indung bisa ngelehkeun si babah totol. Ujang, ulah mainan teuing nya. Atuh kahayang magancang we balik deui bareng jeung Abah katutakeun dik. Cek Nyi Asmi bari euriheun. Tang tos mak. Upami tos rengse mah nya kanggo naon ge lami-lami di panyabaan. Gumilar nembalanana bari ngingsreuk. Ngarasa berat rek ninggalkeun kolot-kolotna teh. Sakalian we bahawanya yuyumna Ujang. Salamatan mah di dieu oge da moal nanaon sugan. Nya si mairan oge sarua deui pada ngaringsreuk. Ih bet ngababarikeun kawas ngajingjing anak hayam wae. Moal nya dibikeun ku paraksa ari tacan kakurung ku usiku mah. Asmita nempas bari nyarengeh maur. Nya anu mata gancang balik deui ge. Maksudna teh ini deui ngabring sarerea ti dieu. Nya si ngadelek ka salakina. Rada teungeunah pedah dicempad. Pang-pang nama eta ku dipapandekeun kan anak hayam. Boga rasa digeuh-geuhikeun. Mangsal hapi mah teu loba pola. Sakumaha beratna oge ditinggalkeun kudu jadi incuna. Hatena regreg sagemlengna. Percaya yen Gumilar moal matak salempang ngencarkeun. Ongkoh diaping ku Mang Dekong. Oge henteu leupas tina panalingaan Aki Sidik. Anu kumanehna mah geus kanyahoan. Sakitu mikanyaahna sasat guruna Gumilar. Anu dina elmu panemuna boh luar boh jero. Aki Sidik teh istuning pilih bobot pilih tanding. Sakanyaho manehna ka Aki Sidik teh tacan aya nu bisa ngaragragkeun. Di paguron baheula ngan tiluan anu minangka jempolanana. Nyaeta padarga Aki Sidik jeung manehna. Mangsal hapi jadi kareueus jeung kaagulan paguron tiluan nungku. Kitu sakadar gambaran kumaha kanyaahna nu jadi kolot-kolotna Gumilar. Anu dina papisahana deui teh teu wudu matak berat anu ditinggalkeun. Jumurungna nu dibarengan ku pangdoa bari dianteur ku murubutna Cipanon kadua indungna. Ngan bangsal hapi jeung Asmita bubuhan pada lalaki. Henteu nepi ka murubut Cipanon mah. Tapi bareueus mah teu burung ngagarenang dina juru-juru panonna. Waktu arinditna tinangka pait kana wahon. Kabeneranana teh aya wahon nu narik hasil bumi ka Garut. Eureun di Pasar Baru. Tidinya mah ngetruk ngeureuyeun ka Maktal. Megat tutumpakan di dinya anu burber taya towongna.
Babakuna mah wahon-wahon Garut Cikajang anu ngunjal barang-barang balanjaan. Geus kitu we meureun. Kabiruyungan ku milik sararea. Na anak kurunyung teh wahon bogana kontrak cimari. Rek balik mentas balanya kaperluan pikeun dikontrakan. Kabeneranana teh supirna Mang Mamat wawuheun ka Gumilar. Da pogo manehna mineng dahar jeung ngopi di warungna Mak Emot di Cigodeg. Atuh teu hese. Curug-celak sarere arunggah. Nerung mobil maju deui. Gumilar saparah kanca meuremkeun panonna. Ngarasa teu kuat ku gelebugna angin nu ngahiuk kasurungkeun ku lajuna mobil anu ngablesur. Teu beda we ti Jamparing melesat tina gondewa. Puguh sasat lumakuna dirurusuh supaya ulah peuting teuing datangna kanu dituju. Kawantu Garut Cimari teh lain deket-deket lalampahan. Kebeneranana teh di jalan lungsur langsar teu manggi halangan harungan naon-naon. Ngan diselang eureun sakedeung geus sian heula radiator ulah panas teuing kana mesina. Meh reup-reupan wahon teh anjog ka Cigodeg. Aki sidik saparah kanca jerat jurut tarurun. Rek dibayar oge ku Kiparta. Supir Mamat teu daekeun tina ngingetkeun kahadeanana Mak Emot ka manehanana. Lain sakali dua kali manehna ngadon mondok di dinya. Lamun kabeneran kapeutingan teuing atawa mobilna kapareng mogok. Digedor pukul sabaraha oge Mak Emot teh tara ieu ngarasula. Atuh mun dipentaan dahareun anu sing sarwa haneut tara murukusunu. Sok gancang we ka dapur ngahaneutkeun sangu katut deungeuna. Sabada nganuhunkeun kana kahadean supir Mamat. Reos bae sararea muru warungna Mak Emot. Nu kabeneran muka keneh. Atuh, teu kira-kira Mak Emot hari weus-weusna dumeh teu disangka-sangka bakal norojol deui. Anu satuluyna galecok nanyakeun kumaha kaayaan inung bapana Gumilar katut akina mangsal hapi. Kulantaran harita kabeneran teh eueuh tutumpakan ka Miramare. Saputing eta mah sararea ngarareb di warungna Mak Emot. Gumilar mah sajaroni ngagoler gegelehan teh lalembutanana geus miheulaan ngalayang ka bedengna paraksa. Atuh Armannya kitu keneh lalembutanana nyoreang ka Cipacing. Ku kitu teh mah Arman ngarasahan nyelu pedah teu nyimpang heula. Ari rek ngajakan manehna teu kaduga ku erapok. Lantaran boh aki sidik boh Gumilar. Waktu ngaliwatan ka Cigugur duanana ge caricing we taya basa naon-naon. Mangkaning ti heula manehna geus janji yen sabalikna ti Garut rek nyimpang heula ka Cipacing pikeun manggihan nyiningsih. Sabot keur gegelehan kitu ana jentreng teh ditepas aya nu ngacapi. Si horeng teh Mang Ajum tukang oncom jeung Mang Warga tukang tempe. Anu peuting harita marondok di dinya lantaran kapeutingan. Eukeun makaresepna kana ngacapi. Di warungna Mak Emot diayakeun kacapi. Paranti nu iseng bari ngareureukeun kacape. Harita Gumilar jeung Arman mani ngorejat tuluy dariuk nyarane kana bilik. Bari nangkep tuur. Kawasna bae hatena ngarasa kasuat-suat ku heulangna Mang Warga anu ngolear lagu goyong. Aduh kanca kumaha ya lagu goyong teh. Urang aos biasa we nya rumpakana. Soros kieu. Najan kudu diberi ku pati digantian kuraga jeung nyawa. Moal owel hamok koret umur mangga kahatur. Asal tetep bareng ngahiji jeung anu dipicinta bisa langgeng runtut. Upami kedah paturai
langkung sae nyandak pedang teras pencit istuning suka pisan. Leuh, mangga bisa kumaheun teuing nya nyerina ari kudu dipencit ku pedang mah. Mending oge ngagantung manuk dina kaso-kaso ku salang geura. Keun kuring nu nulunganana mah ambeh teu tulus. Mang Ajum eureun heula ngacapina bari nyikikik seuri. Walah, da kumaha atuh Jum? Kuring teh teu boleh inget wae. Hideung ku hideungna indung si teu teh. Teu boleh matak nineung. Ari ayeuna meureun ingeteun nya ka kuring. Nah kumaha kitu jikan teh ga? Mang Ajum nanya. Oh nyaeta geus saminggu punung ka indungna. Di pasalna mah teu pira. Hayang boga anak hiji deui. Pedah si teueul geus gede, tacan adian deui. Walon mang warga bari ngalimba. Eta sugan kumaha? Teu adian deui teh. Moal kitu teu nepi mah. Mang Ajum ngagak-gak bangun ngeunaheun pisan. Nya teuing atuh. Da rarasaan manger we. Walon mang warga bari nyerengeh seuri maur. Nyaeta kuring ge loba ka inget. Jingga sok selangan. Pekanya ngacapi. Keun lah kuring rek ngahleuangna mah sugan we aya keneh sorana. Bari ngasongkeun kacapina, Mang Ajum dadehem heula. Sedang mang warga geus ngajentreng lagu sedih asih. Guguritanana mah satimu-timu. Di Cikajang aya gunung asa paturai jasmani. Jamu samarang di Tegal. Moal poho kanu geulis. Hayam cempa lalayaran. Matak teuing nyeri ati. Sok hayang kapancar kawung. Kabiruyungan ku eulis. Aringgis sok nyatang bolang. Kapongpongan siang wengi. Kadeuleu langir caina. Kayap-kayep anu geulis. Geus tunuh geuning Jum. Geus peuting meureun yeuh. Da karasa tiris ayeuna mah. Rek sare bisi kaberangan isukan. Mang warga ngagoler gigireun kacapi. Leungeunna duanana dipake ganjel sirah. Panon mah muralang ka luhur lalangit. Ingeteun ka anak pamajikan meureun. Kitu deui Gumilar jeung Arman. Nu harita cari neluk. Sanggeus nu ngacapi eureun mah. Uledag we manehna ge ngagoler. Tapi ari hate mah teu oleh galecok. Cumarita jeung bebenena anu teu oleh kumalangkang dina kongkolak panonna. Esukna subuh-subuh geus harudang. Saberesna marandi ka Cipalebuh. Gumilar jeung Arman naragog hareupeun hawu. Nyaneutna bari siduru ngaheurina nu keur popolah. Ari aki sidik mah Mang Dekong katut kiparta. Ngaropina ngariung deukeut lawang dapur. Lantaran di tengah imah mah hareurin ku nu marondok. Malah nu ngagoler keneh oge teu kurang. Ting porongkol disimbut sarung. Gubiag warung tacan dibuka kabeh. Kakarti luhurna we wungkul. Tapi ari nu ngadon ngaropi mah geus loba. Babakuna supir wahon nu rek ka Garut. Nyimpang heula ka warungna Mak Mot. Ngahaneutan beuteung ku cikopi lekoh jeung goreng cau lampereng. Anu dipurulukan ku gula mute. Mun teu kitu ngopi beuleum ketan. Keur kandel teh paranjang deui. Pelem karasana. Kalapana di tengahna diwawelan ku samel oncom. Ogoh we meuni pedo matak moho. Kawan tu oncom buatan Mang Ajum. Kasor pisan ku ngeunahna.
Tapi aya oge nu dahar memuluk sangu haneut jeung goreng tempe buatan mang warga teh. Di daharna haneut-haneut bari nyentulan cabe jeung cengek. Pabebeurang kurunyung wahon miramare muat peti-peti karet keur ka Cilaut eureun. Ku Gumilar di stop lantaran hayang mawa heula Arman rek ka indung bapana di Mancagahar. Tapi kasampak teu keur areuweuh lantaran Bahdira jeung Bi Ureh masih keneh araya di Miramare. Atuh dius we Arman milu ka Palabuhan. Boh Mang Dekong, boh Kiparta ngarasa kaget mireungeuh laut nu mayakpak teh. Komo barang mireungeuh pating surungkuina lambak anu anggar motah dina hiji tempat. Tuluy maju silih sampeurkeun. Dina diaduna nimbulkeun sora nu matak ngaranju greuwas da maneh ting jalegur. Teu beda we ti sora kalantaka. Teu wudu mani molohok-hookeun. Malah mimitina mah make ting korejat sagala semurek lumpat. Dina ku ngarasa reuwas. Galura laut kidul teh da moal aya bangsana. Sora katut bobotna, teu teunggelanana. Moal aya nu bisa nandingan. Ceuk Aki Sidik ngagelenyu bari ngareret ka Gumilar. Nu direret males imut lantaran kumanehna geus kaharti yen caritaan Aki Sidik kitu teh sanyana mah ditujukeun kana hiji jurus pasangan Galura Laut Kidul anu geus dipibanda ku maranehanana. Tapi pikeun Mang Dekong jeung Kiparta mah marukana we kana ombak anu harita teu eureun-eureun ting jalegur. Ngadenge caritaan Aki Sidik teh kalah ka beuki kerep curug cerekna sarta gogodeg. Tangtos panik. Kapal oge piraku teu bejat dah di dempet ku lambak nu sapertos kitu mah. Itu tuh geuning. Karang nu sakitu ageungna ge duwi ka dengkeng. Cacakan mung ukur ditembragan ku lambak alit. Mang Dekong mairan bari nunjuk kana karang kukus anu ngajegir teu sakumaha jauhna ti darat, teu beda we ti kapal kandas. Lantaran wahon teh didinyana rada lila, tambah lengkah kapiceun. Sararea culuk celak marilu tumpak lori rek ngadongdon pentas belah ditu. Peti-peti karet nu rek ditaekeun kana kapal teh dikunjalan ti gudang palabuhan. Nyaeta ngagunakeun lori. Sarta ngaliwatan jambatan nu cukup panjangna. Di handapna ngajimleng wahangan anu caina oge asin. Kurang dinya mah disebutna beber. Caina ngabeungleu bangun teu maju sarta caneom. Pantes jerona teh. Ceuk katerangan urang dinya beber teh loba eusina. Nyaeta buaya-buaya matuh anu tara ganggu. Sok rajeun kabejakeun aya jalma nu digusur waktu keur mandi. Cenah lain ku nu matuh di dinya, tapi ku buaya semah anu andon suka ti jauhna. Tapi lamun gancang-gancang kanyahoan si jahil teh sok katangkep. Ditarewakan ku buaya-buaya di dinya kalawan parentahna malim cenah. Geus seubeuh alak ilik nempoan anu aneh-aneh. Terus curug celak deui kana lori-lori kosong anu rek ngunjal peti. Memeh kana jambatan teh ngaliwatan batu karang anu ting jalegir kencak katuheunana jalan rel. Beak batu-batu karang breh tungtung jambatan. Kiparta mani peureum. Palebah beber teh paur nempo ka handap nu sakitu lungkawingna. Upamana segrag-grag mah lapur, moal bisa katulungan deui. Are gejebur, are gap we, aya nu nyanggap. Meh manceran panon poe. Wahon teh geus ngadius deui
ninggalkeun palabuhan Cilaut eureun. Nepi ka Cigodeg eureun heula bebeja ka Mamot. Tadila glesar di wahon maju deui nyemprung ka Miramare. Pikeun nu sajen mah moal aya rasa naon-naon. Tapi pikeun Gumilar beuki deukeut beuki deg-degan hatena ratug tutunggulan. Komo barang breh bedeng-bedeng pagawe pabrik geus mimiti ka tembong imah paraksa. Hatena beuki motah ting seredet ting sareset kawas anu kasura disuat. Seseuiteunana teh make aya rasa nikmat sagala. Rag bahon eureun hareupeun bedeng-bedeng anu marapat sisi jalan. Tanpa nganuhunkeun heula gajeleng we, Gumilar mah miheulaan tuturubun dituturkeun ku Arman. Gerlat. Gumilar malibir pipir-pipir bedeng sejen nu kaliwatan. Breh bedengna paraksa anu kasampak teh Pamajid jeung Pagobang keur dariuk we ditepas. Jang Pamajid ngegero bunga. Bapak, Gumilar males ngegero sono kakolot. Ireng Pamajid luncat tuturubun teu sirikna ngalengkahan sirahna Pagobang. Gerewak we nangkep ka Gumilar. Atuh Gumilar nya kitu keneh. Beres si ditangkep, solongkrong Gumilar ngasongkeun leungeunna. Sanajan bener ge Pamajid teh beunang disebutkeun patalukanana. Tapi tepetot dihormat tilawat sakumaha mistina kanu jadi guru. Gamang Bapak. Cager Kasep. Sawangsulna kumaha hidup? Berkah Bapak. Bareng jeung nangtungna Pagobang, bray pantau nu ka tengah imah teh muka. Nabreh teh Nyarum nu ngagentak rek kaluar lantaran ngadenge gorowokna Pamajid. Engkang cenah dina ngebrehkeun ka bungahna teh bet bari rambisak Cipanon. Yuyum Gumilar males ngagero. Jol we Pamajid gajeleng ka tepas muru nu ngajanteng. Yum damang nung gabrug we. Nyarum ngarontok ka Gumilar. Segeruk jeurik bari nyusupkeun sirahna kana dada Gumilar. Atuh da Gumilar oge najana laki teu burung panonna ngembeng. Bari ngusapan sirah bebenena. Cipanon mah murubut nyerak celakan kana punduk Nyarum. Kitu deui Cipanon Nyarum maseuhan dada Gumilar. Nah Kang, lami-lami teuing angkat teh. Pokna deui bari nginghak sorana dareuda. Duh nung sanes teu emut. Mung kumaha atuh da seueur pisan halangan. Kantenan sonona mah tos sanes carioskeunun. Saha jalmina nu kiat patebih sareng teu kebat nyaritana. Sabot kitu Jul-jol Aki Sidik Mang Dekong jeung Ki Parta. Atuh sungsong sasalaman jeung Pamajid katut Pagobang. Bari sakalian ku Aki Sidik diterangkeun yen Ki Parta teh anakna, sedeng Mang Dekong masih keneh akina Gumilar. Bus sarerea ka jero, torojol diparaksa jeung Bahdira. Ari mah imoal mah jeung biureh. Bogoh tatadi oge araya di imah ngariung jeung Nyi Arum. Bari gugek dariuk ngariung di tengah imah. Diteruskeun ku silih tanya sakumaha adat kabiasaan nu kakara patepung deui. Sanggeus ngalakon papisah aya puluhna poe. Aki Sidik ngadongengkeun lalampahanana salila aya di panyabaan nepi ka tepungna jeung nu jadi anak. Pamajid ngadongengkeun kaayaan di Miramare dina akhir-akhir ieu. Nu kungsi ngalakon riributan jeung si Barja katut si Darba. Alatan ngaganggu ka Nyi Arum. Si Barja? Mang Dekong nanya bari kerung. Lantaran ngadadak keras inget ka si Barja urut lurah nu diancam-ancam ku Mang Salhapi. Si Barja berod gitu.
Mang Dekong nanya deui, bari rutret ka Pamajid jeung ka Gumilar. Sumuhun si Barja beron. Geuning uninga. Pamajid malik nanya binarung kaget. Atuh kalaresan aya di dieu mah. Puguh nuju dipilari di Garut teh. Nya manehanana nu ngalantarankeun sangsara kadungsang-dungsang teh. Pang-pang nama Abah Mita jeung Ma Esi anu langsung katalangsara jadi korban manehanana teh. Ceuk Mang Dekong bari ngareret ka Gumilar satengah nu ngayakinkeun. Nya leres kurang ajarna teh. Kapungkur bade ganggu ka Ma Esi. Ayeuna deui ka Yuyum. Di mana ayeuna manehna teh Bapak? Gumilar saterusna nanya ka Pamajid. Nu mata ti harita teh lusles teu katemong deui. Ngan si Darba nu kungsi susumbar teh ngarasa penasaran keneh ku bapa cenah. Walon Pamajid lirih. Tapi bener teh Majid. Adina si Piong. Aki Sidik nanya ke Pamajid seolah-olah ngayakinkeun. Leres sanggemna Ki Gobang mah. Nya moal saya buntut anu kapapanjangan. Satungtung manusia katumpakan keneh ku nafsu mah. Kariweuh teh. Moal anggeusna. Komo deui puguh dihaja di teangan. Meureun pangna datang ka dieu teh cenah keur maluruh musuh-musuhna si Piong. Hari riributan di tempat ngadu hayam. Kumaha cenah? Nah kira-kirana bakal aya rambat kamalena. Aki Sidik saterusna nanyakeun tina perkara riributan si Darba jeung Babah Tongcai. Lantaran kungsi disabit-sabit ku Pamajid. Kapan dik? Mung piraku we teh aya buntutna. Margi saur nu kaleresan tarangeun mah si Babah sareng jalmi-jalmina teh teu kinten resakna. Malih nu saurang mah kantos anu susumbar cenah bade ngayakeun males ka nyeri cenah. Nya kana bakal bekir ieu we geura di dieu teh. Ongkoh nagara teh asaku ngantep pisan. Malah kawas-kawas nu ngahucuhkeun cenah silih pacok. Urang jeung urang teh ulah aya kaakuran. Abong-abong pamarentah deungeun lain bangsa. Reg Aki Sidik eureun nyaritana. Rada-rada nyiak bangun manggih kareuwas. Rumasa caritana kabolosan. Sumuhun iraha atunya Ki. Zaman Sunda sawawa teh. Zaman aya sirah tanpa badan teh nu mangrupi lambang wawanen pikeun ngaburak bari kadoliman. Abdi mah hoyong ngalaman. Gumilar kalah ngahaminan. Teu mireungeuh riukna beungeut Aki Sidik nu pinuh ku kapaur. Aki Sidik jadi beuki reuwas. Rutret ka sakur nu aya di dinya. Anu keur arolohok we bengong ngadenge caritana Gumilar kitu. Puguh kabeh oge teu ngartieun meus-meus acan. Kamana loyogna eta carita. Mah sok sambewara kitu nyarita teh. Aki Sidik maksudna mah ngahuit supaya Gumilar ulah kataterusan. Atuh da karetek Aki. Asa pisan teu aya hargaan bangsa urang teh. Kualana disebut kowe atawa kacung. Ku Babah disebut urang kampung. Malih Babah mah geuning. Upama teu disebut juragan atanapi toke, atanapi eneng teh. Ka urang pan sok ngambek. Gumilar bener-bener teu marire kana pamuluna Aki Sidik harita anu memang kareurewasan. Aki Sidik kawas nu ngaweleh
Dumeh gumilar kalah katalete teu ngarti kana isyarat. Tapi kawasna geus kagok asong. Ongkoh pamikirna moal aya cak-cak bodas ieu anu ngadengekeun. Bok we Aki Sidik neruskeun caritaanana tadi. Acan bisa ditangtukeun iraha-irahana zaman Sunda sawawa teh jalu. Duka guanak duka ku incu buyut kalamanana mah. Tapi pasti esuk jaga ninggeto bakal ngadeg. Tapi kudu ngaliwatan heula hiji uga. Nya datangna teh manusia kate ti Tatar Wetan anu bakal ngusir munding bule nu ayana di urang ngan saumur jagong. Tah di mana geus ngalakonan uga eta bakal ngandegna Sunda sawawa. Tapi nya kitu bakal teu leupas tina kariweuhan-kariweuhan anu parebut alas. Nepi ka kaadilan teh bisa kasilih ku kadoliman. Dah dina mangsana eta lugayna nu disebut aya sirah tanpa badan. Geremna euneur handaruan, rupana belang coreleng nu ngagambarkeun yen hirup belang nyaeta ajaran hade jeung goreng, bener jeung salah, beurang jeung peuting, keadilan jeung kadoliman. Ari pangna lugay nya ieu teh bihkeun mawa pancen anu tangtu geusan ngabasmi kadoliman jeung bebeneran. Geremna jalu lain ngan saukur di hulu dayeuh. Gerem nu satimbang jeung jasana parat ngeusian sanusantara. Malah bakal tembus gaurna nu handaruan ngumandang ka bebeulahan dunya nu taneuna nyagara keusik. Ngerab-ngerab ngabarengan umbul-umbul Garuda Sakti lambang nagara dina mangsa Pajajaran ngadaun ngora anu dipasieup ku kujang pusaka pamorna matak serap nu ningali. Reg Aki Sidik eureun nyaritana gumilar mani cileumeut bangun nu kataji nu sajen oge arolohok bengong gegedena mah teu ngarti. Tapi kabeh-kabeh sapamandegan yen Aki Sidik teh lain jalma jore-jore. Estuning nu geus kapatri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh jalma eusi luar jerona. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.